hirup mah tong rudat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah ya baraya ku danget sore ayeuna yang ceria dan berbahagia. Berbahagia. Pokoknya mah tong hilaplah ka baraya-baraya Kang Haji Channelnya. Tong hilaplah. Perbanyak rasa syukur. Insya Allah pasti kok Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun. Alhamdulillah ya baraya. Aduh, sore yang ceria dan berbahagia tuh. Wah nyal, obos di Majalengka ya nuju kontrol bonteng cenah ya so tuh. Nah itu baraya ya obos di Majalengka ya nuju kontrol cenah kebon bontengna tah. Bontengna Kang Haji Channel ya gitu. Mane ninggalan cenah duka bade ngaborong itu obos di Majalengka teh duka bade naon lah kayak lah orang bincang-bincangnya. Tapi teh baraya-baraya Kang Haji Channel. Abi tacan ninggal Kang Haji Channel lah duka di mana ih Kang Haji Channel lah. Kumargi. Iya abi ge nembe dugi ya di kebon pakuan barayanya. Aduh ceria dan berbahagia. Tapi ya ninggal sumur kahuripana. Oh dunju dikuras baraya. Kahuripana. Wah bener Kang Haji Channel ya. Kebon ini nanya yang tinggal baraya ya. Wah ke paling mana ya Kang Haji Channel lah ya. Si anak kerengenyo ya. Waduh. Assalamualaikum Pak Ji. Waalaikumsalam Jang Haji. Waduh nuju naon Pak Ji? Ya nuju nganyong bonteng abdi aduh masya Allah namanya nawu sumur. Nya. Kan aya bonteng rada raoseun. Waduh. Atau ku abdi teh dienyo. Sini Kumargi abdi haus. Nah haus teh ku bonteng jeung kerupuk black ya teh. Kerupuk black. Aduh tuh baraya. Raos kitu teh Kang Haji. Raos. Tos nyebor. Nya. Lelah. Ambil bonteng. Abi itu ninggal sumur kahuripan geuning dikuras. Mun dikuras pada raos. Oh, nya. Hirup. Aduh, masya Allah tah ieu we nikmat teh sederhana kieu Kang Haji nya. Nuhun naon deui da abi mah kieu we pangaksa. Nya aduh. Ini ninggal itu di pangker di kebon bonteng aya nu ngontrol eta obos di Majalengka eta teh Kang Haji. Nuhun. Oh badena ngaborong kumaha teh? Amengan aya. Oh, silaturahmi urangnya ka Kang Haji nya. Aduh, alhamdulillah. Aduh keanjangan tuh baraya Kang Haji Channel ya keanjangan gitu. Di obos Majalengka. Assalamualaikum Bos. Waalaikumsalam. Aduh, ieu kumaha bade ngontrol bonteng teh keun kumaha ya? Tadi nama rek kontrol. Nya. Ninggal teh ka mana cing teh Haji Channel ieu teh. Nya. Nuju ngenyoh bonteng Ngenyoh. lagi. Bade diborong kumaha ieu teh. Oh gitu nya. Saur anjeunna teh senaoyo cenah kamari gagal panen. Nya. Disyukuri we cenah. Tah eta. Dinikmati saurna Tah teh. eta obos aduh. Mohon cek abdi teh tong menyerah Kang Haji. Sok Tah. ieu di ieu deui belajar deui kan anjeunna mah belajar Nya sakola cenah sakola teh mohon. mohon bos aduh. Cek abdi teh nya sok atuh sakola deui cing bener cing teh. Dah Manya gitu. dugi ka kieu kumaha Kang Haji ieu teh? Dugi ka kieu kumaha ku Tuh. pecin kumaha cenah saurna kamari teh? Kumaha? Abdi teh ieu teh tadi nama supados sae dipupuk ku obat. Nya. Obat buah, obat daun. Terus tadi doma panginten mun jalmi mah eut kamarkaan ruang mah. Jadi we ngadrop. Oh, gitu nya. Sanes ku tai domba. Nya ngadrop we yang tadi doma jadi ngabeledag we. Jadi ieu nya kumaha? Sepaneng eta kumaha nya. Sepanangna we atos teu aya. Nya tuh ya nomor kan di enyonya tuh alhamdulillah Enyo we ku abdi baraya. aya mah. Tinggal tapi teh salalegernya segede kieu mah nya. Segar. Raos ya teh. Waduh. Langkung lupuk langkung utami teh. Utami tah Masa ku tuh. abdi teras we nganya bonteng ayeuna mah. Tuh baraya ya. Ieu kasumpingan obos di Majalengka tadi nama bade ngabojongkeun cenah teh bade ngaborong kumargi bonteng lagi di enyoh geuning ku Kang Haji Channel baraya. Aduh, masya Allahnya kamari mah baraya teh gagal panen baraya ieu teh ya. Si bontengna teh. Tapi kagalau 2 dinten teh anjeunna ya. Tuh, Oke, baraya ya. Tuh, kebon. Ini mah tos iya ya.
kangkung nama barayanya. Masya Allah ya. Kang Haji Channel. Dah ku nikmat tuh baraya bonteng. Sareng kerupuk black mami di kebon pakuan menyebut teh. Tapi duka ya di tempat baraya-baraya namanya kerupuk black samnya tapi naon gitu. Aduh tuh. Ya usah aku baru dah. Tinggal. Ya si Gano obos Majalengka gimana made nyobian obos? Bade nyobian. Cing sok atuh cina. Ciga nikmat gitu. Nya ya teh. Cing sok coba, cing cobian obos. Nyobian cing. Cing sok ngepros laras ya teh gitu. Cing eta kerupukna atuh. Aduh, tuh baraya nikmat. Pantesan saya 2 karesek aja. Oh, tah, tah. Rek batian Aduh, Masya Allah. Aduh. Tuh baraya tinggal. Allah, yeuy. Ah, benar ya Kang Haji. Ieu teh tayah sil tanen teh baraya kamari anu gagal panen teh taku ku saking ku bersabarna, ku sabar jeung ikhlas teh ya tah ieu hasilna baraya tuh ayeuna mah jadi alhamdulillah saya deui Kang Haji nya. Seger-seger tuh. Iya bos di Majalengka ge dugi ka nyobian cenah ngepros ieu. Nikmat bener. Aduh, Masya Allah. Iya patuangan tinggal baraya. Ngan bonteng badung gitu ji. Ya. Kangkung kami yang. Amun atos tuang teras we abi mah giling. Oh ngagilingnya. Ayo. Aduh. Kira atuh urang ieu deui engke ngaliwat deui ji. Cewek upami aya pamengan. Oh nya sabab kumisa naon sabab kumusabab kumaha ieu. Sabab amun aya waktos anu Oh pami, nya tuh. Aduh, Masya Allah nya. jadi wila-wila mah pan sok lawas barang tuang teh Kang. Nya aku dinikmati mah nya. Aduh. Lain angker lain. Aduh. Oh itu teh ku angker. Oh. Janten ngadrop. Itu teh. Nya. Jadi amun eueut mah nginum tah. Berdag telepek wae gitu. Oh, gitunya tuh baraya. Tiasa dibantos deui atuh kitu. Ngeleper menjelema mah nya. Mohon. Nya. Salatri Kalatri. Tuh Batak baraya nya ya. bonteng ge kudu loba ngenyong. Tah eta. Iya iya kasumpingan obos di Majalengka tuh. Aduh iya tadi nama bade ngaborokeun cenah sore. Tapi teu aya da ieu tos dipanen ku Kang Cenong. Cobian we cenah jeung kerupuk plek ya tuh. Cingeuna ji euy hiji deui. Biasa mah geuning sedap geuningnya. Sedap aduh. Aduh. Nikmat euy. Seueur Aya nu keneh. kieu mah berarti lain gagal panen atuh. Gagangeuna. Gagal ngajual lah. Udah jual lah ya mau. Lain toh bos. Ya tinggal patuangan lagi tuh. Aduh, Masya Allah. Tapi mah bade teu raos kumaha atuh. Cicing di saung tuang. Nyesep, ngopi, ngarokok. Dek teh senang kumaha hirup. Masya Allahnya. Lu Pas bonteng natepan abi teh ningal bonteng sareng kerupuk. Atos enyo abi mah. Oh, Da benar. eta ku natepanana masyaallah. Oh, tuh. ya ngopi. Mudin ngopi mudin. Tuh itu tuh Mang Udin tuh. Itu banar lejet. Benar lecet itu. Mang Udinnya wah benar. Nikmat ji. Nikmat baraya tuh. Kopi di geung. Aduh. Urang tinguk. Alah tuh baraya cenah obos di Majalengka ge cenah raoseun ieu mah naon bonteng sareng ieuna sareng kerupuk black cenah aduh aku nikmat kieu ya kasumpingan ti baraya-baraya Kang ieu Majalengka baraya. Asli urang ge. Aduh jadi etanya. Iya. Kieu hungkul teh sampaian ya. Nah, sampaian teh. Kang Haji Cenongnya benteneur sanes baraya. Hiji keun sareng kebon bonteng. Mohonnya aduh tuh. Ngepros kieu ye. Rek udud ji. Aya di pangarsa kan pokoknya itu aya. Teh ududna bedakeun cika kamari geuning. Mohon. Warung jeung Alfa mah beda. Benten warung jeung Alfa mah benten. Ari di Alfa mah langsung dikanya teh raos kana emutan. Nya. Ari di warung mah disesep teh Lagi kitu aya nganyung. tulisan. Wabi jadi ka lebet teh Mohon. benten raos Bentennya. Rada eungap.
nya ngapayan mah. Ngapayan. Oh. Aduh. Barayanya ya. Genah euy di kebon pakuan begading. Asli naon bos. Aduh, alhamdulillah ya kasumpingan ya ti. Matak abdi teh sarateuna mah di Banyar teh abdi mah maksa ka istri teh. Kumargi abdi mah da naon di ditu mah cek urang teh. Bae cicing urang lek ka Bandung baraya. penting mah rasiko. Alhamdulillahnya. Oh, Kang Haji Pak urang Channel. nya bisi kumaha-kumaha. Kasumpingan Kebae tamu. geus ada urang balik deui ka lembur. Di Majalengka tuh. Aduh, ya lunca ge baraya tuh. Menikmat kieu ya. Jadi krecek leunca gitu pemirsa tuh di karedok gitu. Oh, panen bonseng. Allah. Yang puluh kada. Kumaha sehat bodong? Tuh, kasumpingan deui baraya ya. Itu disampakeun. Mohon iya ya, ayo alhamdulillah podong. Bade ngopi podong. Kasumpingan tamu ya ti Obos Majalengka cenah tadina teh bade ngabojongkeun bonteng tapi kalah ka dienyoh nyalira ya ku Kang Haji Channelna cenah. Kumaha tuh anak ditawar-tawar. Pek di enyoh. Aduh, tuh nya. Kelakuan haji. Keun we da Ari Artos mangke oge. Usaha mah pasti netek-tek. Mohon aduh. Ulah istina ulah kumaha kitu. Kudu yakin we urang mah kudu daek geten gitu. Da eta nya. Da ari teu geten mah jalmi mah di mana horeng milarian Artos. Penting mah hirup. Penting mah hirup aja enyoh. Aduh. Tong rudat. Tuh baraya nya cenah. Saur Kang Haji Channel ge. Teu kadah ribet-ribet hirup mah cenah ambil we simpelna cenah. Aduh ya. Alhamdulillah barayanya. Pas sore di kebon pakuan mah ya. Aduh tuh iya nya atuh iya tamu teh Kang Haji aduh ieu jauh tebit-tebit di Majalengka. Majalengkana paling mana bos? Di Munyul sok kadar itu. Tuh di Munyul. Oh nya nya. Di ditu tah. Tuh cenah Kang Haji cenah bisi bade amel. Nuju usum naon itu di Majalengka itu? Ayeuna mah keur usum angin. Oh usum angin tuh cenah baraya. Ka dieu ka Kang Haji. Nya. Alhamdulillah tuh hatur nuhun bos ya aduh tos dianjangannya. Tinggal ieu cenah gagal panen. Pipes ditinggali ka dieu lain gagal panen. Sanes ieu mah aduh. Ya CFD enyoh we atuh. Nya. Abi ge pas bade ieu bade angkat keluar kota itu ditelepon cenah Kang Uje cenah ka dieu cenah ka kebon pakuan. Iya cenah bonteng gagal panen cenah aduh pas ka dieu teh nuju galau bos. Tilu dinten tah ieu na ge galauna ge. Tapi dina masalah ngenyo mah jalan terus gitu. Sae kitu mah da Kang Haji mah da hirupna terudat cenah. Terudat ta eta leres. Mohon lah. Dah panen. Gagal panen podong mohon di ngenyo gagal panen podong. Aduh, alhamdulillahnya baraya tuh. Kang Haji Channel kasumpingan tamu ya tebi-tebi di Majalengka. Aduh. Tuh tinggal ya menuju nyiapkeun kopi. Aduh tuh. Tah ya dapur umumna Kang Haji Channel. Oh. Sederhana tapi raoskeun baraya ieu teh. Pernah tinggal sanajan anjeunna nyalirage tapi anjeunna mah mandiri teu ngarepotkeun ieu barayanya. Oh, Masya Allah. Oh, Kang Haji, aduh. Oh, awas panas cenah. Tuh. Waduh, kopi diduetkeun. Ieu teh malah belentang ya kopi juga. Aduh, Masya Allah. Tuh. Ngan kieu we obos aduh hampura ya di kebon pakuan mah aya we obosnya. Nikmat asli. Ieu da hok bos. Di kebon kieu mah nikmatna. Nya jauhnya. Naon ti cili herang panon cenah. Ta eta laras. Jadi betah we kieu ge. Nya aduh. Abi ge insyaallah lah ngiringnya nginep di dieu cing kumaha. Oh nya tak kitu sok cobian geura. Di wangi teh kumaha cenah di dieu Tah. teh. Wangi teh nya. Tak ayana naon gitu dia Kang Haji. Aya paling oge tuang we. Oh. Pasti ngenyoh deui Ngenyoh we gitu. Obos tuh. Oh jadi obos teh pada malam di teh pangintennya. Doa balik langsung uih mada tebih teuing nya tebih deui. Di istirahat teh di dieu sareng Kang Haji Iya. cenah.
Da tadi narek ningali bener gagal panen Iya, gagal. Kanyataanna kieu mah kemah mun aya di telepon ieu moal ka dieu moal. Kadon di enyoh atuh kumaha ieu. Mohon aduh. Tuh. Tapi kan bae ji da disyukuri naon ieu. Eta laras tuh. Baraya ya tinggal. Aduh tuh alah. Ninggal masa raos gitu ya teh. Masya Allah. Masya Allahnya. Iya. Dipasian ruangan ku Gusti Allah. Nah, Sakieu karaosna nikmatna kana mana abi. raosnya Masya Allah tuh. Mata urang kudu bersyukur ka Gusti anu masuki. Tah eta indena mah laras Kang Eta Haji. we salat anu 5 waktos pabrik teh batos. Aduh. Pas aya bonteng, aduh Masya Allah. Eta nang ngenyoh lah kenapa? Aduh Masya Allahnya tuh baraya cenah. Kalang jeung ieu na ji. Saur Kang Haji ge tong hilap pono mah. Mata Teu kulaos ieu bersyukur teh, Ji. gitu bersyukurnya. Asa ku nikmat ji nyobian deui. Nami deui tuh. Aduh Masya Allah. Menuju asa kerupuk nikmat. Teh naon bonteng naon ieu teh? Bonteng beledug. Ieu tinggal nyobian naon Kangkung. kangkung pesawat gitu. Iya, Ai kangkung pesawat. Kumaha eta ji? Janten amun diplak teh langsung tumbuhna teh cepet gitu. Oh, tuh. Melesak gitu ciga Kapal. ieu kapal jet gitu. Ah eta Itu diawurkeun. teu ka di payun mah abi bakat ku nyeri cangkeh. Dan namanya abi teh diawurkeun cobi apek kararasan abi atau saya Nyobian dia tuh ji Iya, hiji. sok obos, sok we obos dah saya aya we obos ieu tuh. Nikmat Tuh barayanya aduh nikmatna ieu. Tinggal bonteng tuh, sareng kerupuk, kopi hideung, rokona samsai tuh. Aduh, Betul. nikmat mana deui baraya nu didustakeun teh mata kada urang teh kada sering-sering bersyukur baraya. Masya Allah Pak. Tuh, aduh, tuh ieu masih kena pentil ieu mah ya baraya. Kan pale ditu tuh nu wogal palena mah baraya ieu teh. Alhamdulillah lah. Tak kitu baraya janten intina mah urang teh kedah seueur bersyukur cenah saur Kang Haji channel ge. Tong hilap lah pokona mah. Perbaiki salatna cenah. Pami urang perbaiki salat urang, perbanyak sholawatna. Insyaallah baraya ku Gusti Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun. Tah. Ieu suasana pas sore di kebon pakuan baraya. Aduh, alhamdulillah tuh. Baraya nu ti Majalengka ya obos nah. Saurna bade nginep samalam di saung pakuana Kang Haji channel. Nah, bade eksperimen cenah kumaha ieu rasana samalam nginep di saung pakuan cenah hotel bintang 5 na Kang Haji channel. Tapangitan sakitulah barayanya kin kelah dilanjut deui pokona mah ka baraya-baraya Kang Haji channel tong hilap lah. Perbanyak sholawat, perbaiki sholatna, sering-sering bersyukur, insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun, dilancarkeun. Berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.